Datang ka sejen nagara kitu deui sampai aya kejadian jalma-jalma melak pare harita jadi harita panen saharita. Malah nu aneh aya kejadian kieu, Dajjal ngajak ke hiji jalma sangkan nyembah ka manehna. Eta jalma ragu-ragu kawitna. Cek Dajjal, urang nyaho maneh teh incuna si dadap upamana. Tenjokeun ku maneh urang rek ngahirupkeun bapa kolot maneh bari ngomong kieu. Dadap maneh geura hirup. Ari kurunjung teh nyata eta aki dadap teh datang ti kuburanana tuluy ngomong ka eta jalma anu diajak sasar ku Dajjal teh. Lamun eta jalma ngaran si Waru teh mah, Waru, ieu teh Gusti Allah. Aing teh bapa kolot maneh sing percaya ka aing. Ieu teh Gusti Allah bari nunjuk ka Dajjal teh. Atuh si Waru teh langsung nyembah ka Dajjal. Ari aki dadapna ngaleos deui ka kuburanana. Padahal eta teh lain aki dadap beneran tapi setan baturna Dajjal teh. Anu leuwih aneh aya kajadian kieu. Dajjal digendeng ku dua malaikat bari datang ka hiji lembur sarta ngomong kieu. Urang teh Allah. Cek malaikat belah katuhu upamana. Bohong ketah ulah percaya. Tapi eta omongan malaikat teu kadenge ku balarea. Ari ceuk malaikat anu belah kenca teh bener. Eta omongan kadenge ku balarea. Ari tujuan eta malaikat mah ngabenerkeun ka malaikat nu tadi. Kulantaran omongan malaikat anu tadi teu kadenge ku balarea disangka ngabenerkeun ka Dajjal. Akhirna balarea ngomong dina hatena, ieu teh bener Gusti Allah. Sabab lamun lain Gusti Allah, piraku malaikat ngabenerkeun. Anu akhirna balarea teh ngaraku ka Dajjal. Akhirna maranehna kaluar tina kaislamanana. Lamun aya jalma ngabangkang atawa teu percaya ka Dajjal, langsung harita diasupkeun kana naraka. Padahal eta teh sawarga Gusti Allah. Lamun aya jalma golongan manehna paeh ku jalma iman harita keneh diasupkeun ka sawarga. Padahal eta teh narakana Gusti Allah.